Urang tiasa gaduh ilmu, tapi sikap urang henteu pas mah ilmu eta teu janten naon. Nah, kaleresan Yusuf gaduh sikap anu pas sareng pangemutna, sareng ilmuna nyaeta kahiji Yusuf tumut ka Gusti. Yusuf teh leres-leres disarengan ku Gusti. Ieu kunci kahiji. Anjeunna tiasa kiat, anjeunna tiasa nyikepan kalayan sae, boh patali sareng kanyeri ku wargi-wargina, ku sadarek-sadarekna, kitu oge kaayaan anjeunna dipikeun wangtos teu gampil, janten badega, janten gandek. Sampurasun pamiarsa sadaya kumaha damang mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti dipaparin kasehatan kakiatan salalawasna ti Gusti Pangeran. Pamiarsa dina dinten ieu gentra kahuripan bade ngaguar perkawis jubah anu mewah. Jubah anu mewah kumaha anu bade dicarioskeun ieu aya dina runtutan sajarah manusa anu aya dina manahna Gusti anu Maha Agung. Namung sateuacan abdi neraskeun obrolan gentra kahuripan dinten ieu urang teh nembe dipirig ku kacapi anu dipirig ku Kang Willy oge juru kawihna ku Ibu Rita. Namung abdi ge resep upami aya ngacapi ngiring nyanyi ngiring ngahaluang. Tapi aya tukang kendang oge. Tapi telebet kana layar tapi anjeunna ngendangan nyaeta Kang Aep. Pamirsa mugia kidung anu nembe didugikeun tiasa janten berkah kangge pamirsa sadaya. Di sagedengeun simkuring, di payunan simkuring salaresna mah aya Pak Adang anu tiasa janten narasumber kangge obrolan dinten ieu. Mugia ieu tiasa janten berkah kangge urang sadaya.
Padang Sampurasun. Rampes. Kumaha damang? Puji Gusti, saya Aduh hatur nuhun. Sakumaha anu dicarioskeun ku abdi tadi? mohon. Inu pangjajab ieu teh bade nyarioskeun perkawis jubah anu mewah, mewah bahasa Sundana naonnya? Anu luhung muridnya anu wah agreng gitunya. Agreng, mohon agreng. Nah, kinten-kinten kumaha ieu teh cariosanana dugi ka ngalangkungan jubah anu agreng ieu nu dipasikeun ka Yusuf. Leres. Eta anjeunna waktos harita murang kalihna Yakub. Leres. Seueur raka-rakana. Mohon. Tapi ieu teh janten masalah kangge raka-rakana dugi ka Yusuf teh dipikangewa. Padahal anjeunna mah kan murang kalih hampir pangalit nanya pangais bungsu. Pangais bungsu. Mohon. Tapi ieu dipikangewa ku raka-rakana. Dugi tah eta kumaha? Leres. Tangtos ieu salah sawios hal nu urang tiasa ditinggal anu janten cukang lantaran anjeunna dipikaceuceub ku saderek-saderekna. Sakali deui Yusuf teh putra pangais bungsu ti istri anu dipika cinta. Upami ninggal sajarah mah nyaeta ti Rahel. Rahel ngababarkeun dua putra, hiji Yusuf, lajeng engke aya rayina Benyamin nya. Nah, janten ieu teh pangais bungsu ti istri nu dipika cinta gitu. Margi dina sajarah kadedeh munggaran Bapak Yakub teh nyaeta ka Ibu Rahel atau nabi ambu Rahel. Bogoh pisan. Nu salajengna sajarah mintonkeun dugikeun ka kumaha mertuana tiasa masihan Rahel sareng garwa-garwana. Tah kumargi hal ieu rupina Bapak Yakub teh mikadedeh Yusuf langkung ti sadek-sadekna oge. Salah sawiosna nyaeta tadi. Nyaeta hiji buktos mikadedehna teh ngalangkungan masihan. Angean anu langkung tibatan saderek-saderekna. Tiasa janten upami ngagambarkeun supados gampil ngemutna nyaeta angean anu nyaketan ka luhungan sapertos bangsawan, raja-raja, sedengkeun saderek-saderekna mah henteu. Padahal sadayana pada malana tukang ngangon. Ngurus ingon-ingon. Memang sikap salaku bapa. Leres. Panginten kamurang kali dipikannya. Ya gitulah. Wajar tapi ternyata benten panampi pangintennya ti raka-rakana. Mohon rupina upami Bapak Yakub meninggal sajarah, ninggal paraosana. Da cantang tos lepat. Namun upami ngemut deui nah ieu teh hiji-hijina hal anu nyebabkeun atanapi nu ngabalukarkeun Yusuf dipikaceuceub. Urang tiasa heurang ningal heula pangandika Gusti. Hayu urang tinggal dina Kajadian 37. Dina Kajadian 37 ayatna nu ka3 dugi ka 36. Urang tiasa ningal sababaraha ayat. Ngawitan ti ayat 2 mangga salah sawios pangaoskeun. Ku abdinya mangga ngaoskeun. Ieu lalakon anjeunna saterusna. Yusuf geus jadi nonoman yuswa 17 tahun. Sok ngiring ngangon jeung saderek-saderekna anu lahir ti parekan ramana. Bilha jeung Silpa tea mun aya kalakuan saderek-saderekna anu goreng ku anjeunna sok dicarioskeun ka ramana. Yakub nya ahna ka Yusuf leuwih tibatan ka putra-putra sejenna. Kawantu dilahirkeunana sanggeus anjeunna sepuh. Seug dipangdamelkeun raksukan anu warna-warni. Kusabab sakitu di ugung-ugungna saderek-saderekna pohara mikangewana nyaritana oge ka Yusuf mah tara aya leuleuy-leuleuina. Cekap heula dugi ka dinya. Urang tiasa ningal ieu kasang tukang kumaha Yusuf dipikaceuceub ku saderekna. Urang ningal dina ayat 2 bagian akhir anjeunna nyangemkeun kieu. Ku anjeunna sok dicarioskeun ka ramana. Naon nu dicarioskeun? Nyaeta upami mendakan hal-hal anu kirang sapagodos, anu kirang sae dina kahirupan raka-rakana. Rupina
kajujuran, patali sareng kajujuran. Yusuf tiasa ninggal hal-hal nu teu leres teh lajeng dicarioskeun ka Ramana atuh da teu ka Ramana mah ka saha deui. Padahal eta kan sikap anu sae nya. Sikap anu sae. Upami aya nu teu leres panginten mohon Yusuf nya dicarioskeun. Dicarioskeun, didugikeun. Tapi sanes usil Yusufnya. Tiasa janten ieu urang positif, upami urang positif ieu hal anu sae. Yusuf hoyong supados sadayana hirup leres satemenna, lempeng jujur kitu tah. Dugi ka danget ayeuna ieu sami upami kejujuran teh henteu mirah hargana teh. Upami urang jujur teh resikona teh dipika ceuceub. Nah kitu oge Yusuf. Kahiji Yusuf jujur. Kumaha kitu dipika ceuceub. Kadua anjeunna teh hiji jalmi upami ninggal tina ayat 3 sareng ayat muka 4 langkung dipika asih. Yakub nyaahna ka Yusuf leuwih tibatan ka putra-putra sejena. Alasana naon? Kawan tu dilahirkeunana sanggeus anjeunna sepuh. Seug dipangdamelkeun sareng satrapna. Janten aya alasana nyaeta putra-putra nu sejena mah dibabarkeun waktos anjeunna masih keneh gagah sareng sajabina. Ieu parantos sepuh kangge zaman harita upami jalmi tos sepuh masih keneh dipaparin murang kalih pamaget, ieu teh hiji kabagjaan, hiji hal istimewa sana. Margi murang kalih waktu harita sakumaha pribahasa urang zaman kapungkur babasan urang loba anak loba rejeki upami dugi ka sepuh jalmi masih keneh diberkahan putra utamina pamaget ieu kabagjaan. Kumaha kitu sakitu di ugung-ugungna saurna. Anu panginten pengalaman kangge Yakub oge diantos-antos ti Rahel anu dipika deudeuh oge dipika cinta. Taleres pisan. Tos sepuh ieu kenging pisan, dipasihan pisan gitu. Hartosna kajantenan sikap Yakub eta wajar lah. Mohon. Anu katilu tadi jujur, nu kadua langkung dipika asih. Upami urang ningal ayat 5 dugi ka 11 ieu cumarios sareng naon anu ku Gusti oge dipercantenkeun ka Yusuf. Dina ayat 5 dugi ka 11 ieu cumarios patali sareng impenan Yusuf. Yusuf rupina dipasihan hiji kurnia ku Gusti anu langkung tibatan saderek-saderekna malihan ti sepuhna ku anjeun. Yusuf kenging impenan ti Gusti perkawis gandum. Yusuf kenging impenan ti Gusti perkawis bentang sareng bulan sareng panon poe. Ieu patali sareng sepuhna. Anu bari sadayana cenah saur impenan eta bari sujud ka Yusuf. Tangtos impenan ieu oge ngahudang amarah ka ceuceub saderek-saderekna. Pira aku cenah abdi raka-raka kedah sujud ka anjeun. Malihan Yakub bisa nyalira nanggor ka Yusuf. Pira aku enung Rama nyalira kedah nyembah ka anjeun. Tah teu ngartos. Boh Yusuf, boh saderek-saderekna kalebet Yakub oge. Teu ngartos. Ayeuna mah mangsa ieu mah teu acan ngartos. Namun ieu kurnia ku Gusti. Janten tilu hal ieu perkawis kajujuran, perkawis langkung dipika asih dipika deudeuh ku Ramana, perkawis kapercantenan ti Gusti ieu ngajantenkeun Yusuf hiji jalmi anu dipika ceuceub. Tah kitu pasam. Janten ieu gambaran perkawis Yusuf ka urang. Nah, upami urang ninggal dina pangandika Gusti pada kajahatan raka-rakana ieu mah sanes nakal deui. Upami nakal mah raka-rakana karai leres. Nya panginten wajar lah nya. Tapi ieu mah ku sikep rakana Yusuf teh dugi sampai ka aya rancana di Rogahala. Tah eta kumaha? Leres pisan. Eta dugi ka kitu kumaha tah? Tangtos ku ceuceub-ceuceubna urang tiasa ngemut seueur kajantenan di antawis urang oge hiji jalmi anu nyeri hate. Anu kahudang kaceuceubna ka hiji jalmi bujeng-bujeng ngaroga hala puncakna teh nya nelasan gitu nya tega maehan eta tos biasa kitu oge zaman kapungkur mun sateu acan lebet kadinya urang tinggal heula nah tiasa sapertos kitu kitunya dina pasal nu salajengna ieu pasal pamungkas dina kitab Kejadian pasal 50 ayatna anu ka 15 nya dugi ka 20 hiji ieu. Janten
mangga urang titenan sasarengan abdi baris naon nyaripatikeun gitu nya kurang teu kada di aos sadayana. Janten dina cariosan ieu nyangemkeun yen sa parantos Yakub pupus janten saderek-saderekna raka-rakana teh kasingsieunan saurna kieu. Saparantos ditilar pupus raka-raka Yusuf ngomong kieu kumaha mun Yusuf tetep neuteuli. Kana naon? Kumaha lamun manehna ngabales kadengkian jeung kajahatan urang bareto. Seug manehna nitah jalma titip omong pikeun Yusuf kieu sareng sajabina. Janten raka-rakana emut naon nu dipidamelna. Kajahatan ka Yusuf. Kahiji neuteuli mika ceceub. Eta kajahatan hiji. Tos mika ceceub dilajengkeun ku bade nelasan Yusuf, tapi saur salah sawios wargina nya Ruben nyarios teu kedah lah ditelasan urang jual we. Tungtungna Yusuf diical ka saudagar Midian dicanda ka Mesir. Engke linggih di bumina salah sawios gegeden Mesir nyaeta Potifar nya linggih di ditu. Ieu hartosna Yusuf dipikat ceceub. Salajengna ta urang tiasa ningal ayat 20. Ngawitan ayat 18. Kieu saur Yusuf, ulah sieun ku kuring moal ngangkat diri janten Allah. Nya bareto kuring ku aranjeun dicilakakeun, tapi ku Allah geus dibalikeun jadi pitulung, sangkan kuring bisa nyambung umur saanak baraya anu sakitu lobana, nya geuning ayeuna bukti aranjeun bararisa keneh hirup. Ieu hampuraan. Sok sanaos aya kanyataan yen jalana hirup Yusuf teu gampil, ngalangkungan anu ku dikakaya, ngalangkungan dipika cecep ku wargi-wargina, ku raka-rakana, tapi Yusuf tiasa ngahampura. Nya leres Yusuf oge hartosna ngaraos. Yusuf oge terang yen eta teh hal anu nganyerikeun ka anjeunna. Namung rupina langkung teu kitu. Urang tiasa ningalina ayatna 21 mah Yusuf ngahampura. Ieu perkawis kan upami ningalnya. Mohon. Nya bareto kuring ku aranjeun dicilakakeun. Leres pisan. Yusuf baraha puluh tahun. Yusuf kagungan kahirupan nu benten sareng raka-rakana henteu penak. Tapi kan kalepatan jalmi mah aya dina memori. Leres. Urang lah salaku manusia nu ieu nya ilaharna. Tak ieu ge Yusuf sanaos anjeunna tos lamin teu penak tapi kan kalepatan raka-rakana mah masih kaemut kajahatanana anjeunna panginten nuju ceurik di sumur teh dipiceun ka dinya diical tega teuing panginten ras di penjara ngarenungkeun kajantan-kajantan kahirupanana tapi ieu anjeunna dina pas waktosna tiasa ngahampura raka-rakana. Mohon. Tah, anu bade ditaroskeun ku abdi di panuju teu burita sareng Kang Willy. Hal naon wae anu tiasa ngarojong kana manah Yusuf. Nah beu tiasa ngahampura raka-rakana gitu. Padahal anjeunna tos kagungan posisi nu angeung anu luhung lah dina waktos harita. Nah, padahal naon ngiatkeun anjeunna dugi ka tiasa hirup sakitu sesahna leres anjeunna tetep tiasa ngahampurannya. Urang tinggal dina pasal 38 geura. Mangga ayatna nu ka-2 dugi ka ayat anu ka-6 mangga nyuhunkeun dipangaoskeun ku salah sawios. Kajadian 38 ayat 2 dugi ka-6. Kieu dawuhan Gusti, tapi Yusuf disarengan ku pangeran. Sagala lampahna mulus. Ari cicingna digedong juraganana urang Mesir tea. Juraganana geus waspada yen Yusuf ditangtayungan ku pangeran. Da sagala cabakna ngan kabiruyungan bae. Ngagandekna ku Potifar kaanggo pisan. Nepi ka diangkat jadi purah ngurus gedong katut eusina sapuratina. Ti semet diurus ku anjeunna, raja kaya jeung harta banda eta urang Mesir teh aya berkah ti pangeran. Boh nu aya di gedong, boh nu aya di kebon. Saniskara urusan ku Potifar disalehkeun ka Yusuf. Sakitu. Hatur nuhun tah. Ngalangkungan pangandika Gusti ieu nu neme diaos urang tiasa ningal kunaon Yusuf tiasa mibanda hikakiatan.
pikeun mayunan kanyataan sareng nyikepan kahirupan anu parantos kealaman ku anjeunna patali sareng kanyeri ku saderek-saderekna. Margi urang tiasa ningal di dieu dina ayat 2 sareng kagenep ieu kahiji disarengan ku Gusti. Kakiatanna sumping margi Yusuf disarengan ku Gusti. Eces pisan sanes mung Yusupna sadar anjeunna disarengan ku Gusti unggul, tapi oge katiten kuno sanes. Potifar oge ningal, waduh, ieu jalmi hebat ieu. Sadaya cabakna berhasil. Kumargi cenah dina ayat 3 tah disangemkeun disarengan ku Gusti. Potifar waspada, cenah waspada harosna eces sanes taki-taki antisipasi sanes hartosna ngartos pisan yen Yusuf teh leres-leres disarengan ku Gusti. Ieu kunci kahiji. Anjeunna tiasa kiat, anjeunna tiasa nyikepan kalayan sae naon anu kaalaman dina hirupna, boh patali sareng kanyeri ku wargi-wargina, ku saderek-saderekna. Kitu oge kaayaan anjeunna dipikeun pangtos teu gampil, janten badega, janten gandek di dieu disangemkeun. Badega teh teu aya harkatna, dijual beulikeun sakumaha ilaharna barang. Tapi anjeunna teu ngemut ka dinya margi aya kakiatan, kumargi disarengan ku Gusti. Anu kadua anu janten kakiatan anjeunna oge nyaeta wujud disarengan ku Gusti nya teh sagala cabakna teh kabiruyungan wae. Hasil janten ieu anu ngajantenkeun Yusuf kiat, Pak. Nandangan sagala pangalaman hirupna anu teu dampil, anu sakitu sesahna. Boh ti saderek-saderekna, boh ti kaayaan anu di jalananana. Salaku gandeng. Namun kumargi aya Gusti nu nyarengan, kumargi hasilna aya tina kahirupanana, kecap hasil kabiruyungan hartosna sanes mung anjeunna terang margi kieu. Hiji ilmu teu cekap mung ku urang kawasaan tapi ku urang tiasa kedah dirarapkeun. Rupina Yusuf hiji jalmi anu kagungan pangartosan ngeunaan Gusti, oge pangartosan eta tumerap dina hirup sadidintenna. Kumargi kitu hasil. Da upami mung pangartosan hungkul mah dina sadidintenna dipisahkeun antawis pangartosan sareng kanyataan moal janten aya hasil anu sae. Tah ieu kunci kakuatan ti Yusuf. Gitu. Janten ti Gusti. Janten hartosna pangemut Yusuf ngaraoskeun disarengan ku Gusti, dituyun ku Gusti eta nu janten leres pisan. Kawasa urang tiasa. Janten kakiatan. Janten ngartos yen Gusti henteu ka mamana, Gusti aya dina pedaran-pedaran salte acana urang parantos ngabahas perkawis mangsa Gusti Yesus sareng murid-murid mentas talaga anu teu percanten mah aya dina bahaya. Tapi anu percanten mah saur Gusti kami ieu teh. Gitu. Nah ieu tiasa disebatkeun yen Yusuf anjeunna ngaraoskeun di tangtayungan ku Gusti oge terang yen sagala kajantenan boh ngalaman mohon di kanyenyeri ku raka-rakana mohon ya prosesna lah ayahnya di pangandika Gusti dugi ka anjeunna oge panginten ngalenyepan diri geuningan dugi ka ayeuna anjeunna teh ngaraoskeun janten orang nomor 2 lah di Mesir tiasa disebutkan kitu kan ya salajengna mohon dina carita salajengna leres janten anjeunna ngaraoskeun yen ieu teh rarancang Gusti. Leres pisan. Sanaos di rogahala. Leres. Tapi ieu ge aya dina bagian rarancang Gusti. Tiasa disebatkeun kitu teh. Leres. Tiasa. Yen Gusti ngawidihan hal-hal anu teu dipikahoyong ku kahirupan anjeunna. Mohon. Ieu patali sareng sikapnya. Janten sikap hiji jalmi nangtoskeun kumaha hasil dina kahirupanana. Engke kumaha jantenna. Urang tiasa gaduh ilmu, tapi sikap urang henteu pas mah ilmu eta teu janten naon. Nah, kaleresan Yusuf gaduh sikap anu pas sareng pangemutna, sareng ilmuna nya eta kahiji Yusuf tumut ka Gusti.
Sok sanaos aya di negeri deungeun, Yusuf teu kabaud ka kayakinan di negeri deungeun. Sok sanaos anjeunna aya di kakawasaan dununganana, anjeunna lantas henteu salajengna anjeunna ngantunkeun Gusti rupina. Yusuf tumut ka Gusti, kumaha kitu hasil. Naon deui? Tangtos upami urang ningal dina Kajadian 50 ayat nu ka-18. Sakali deui punten pangaoskeun Kajadian 50 ayat 18. Mangga ku abdi. Geus kitu saderek-saderekna daratang. Bruk sarujut, pok arunjukan. Simkuring sadaya, gandek-gandek anu hina kagungan gamparan. Terus. Eta pangangkeun ti raka-rakana. Ayat 18 nya. Mohon. Dina Kajadian 50 ya nyangemkeun yen Yusuf teh terang kana rarancang Gusti. Yusuf terang yen sok sanaos wargi-wargina atos ngangken kana dosa sareng kasalahanana, kalepatanana. Ku Yusuf teu dimangfaatkeun margi kalepatan wargi-wargina teh sanes rarancang anjeunna, tapi oge kalebet eta rarancang Gusti supados naon nu dirancangkeun ku Gusti janten ngalangkungan nyaeta wargi-wargina eta. Ku Yusuf disangemkeun memang kapungkur anjeun ngareka-reka anu awon kangge Yusuf, tapi ku Gusti mah dibalikeun janten hal anu sae. Tah janten henteu diangken tah kalepatan wargi-wargina teh salaku hal anu teras-teras nganyerikeun Yusuf. Sawalerna ku Yusuf ditinggal salaku rarancang Gusti. Tah ieu sikep sakitu oge anu disangemkeun dina Rum 8 ayat 28. Sadaya kajantenan dilebet Gusti mah kangge hal anu sae. Kangge kasayan urang. Janten sikep ieu nangtoskeun kumaha urang tiasa hasil upami urang mayunan kasesah. Upami ninggal sadayana aya rarancang Gusti di balik eta kajantenan urang moal nguluwut, moal putus asa, urang tiasa teras majeng kitu tah. Sapertos kitu eta anu janten sikap Yusuf anu endah nu tiasa dicontoh ku urang. Tah upami ka urang-urang mah teu gampil nya. Teu gampil. Leres teu gampil pisan. Kadang-kadang upami urang mayunan sagala hal anu nu disebatna kasesah langsung urang ka Gusti. Nah Gusti teh ieu kitu nya. Tah ayeuna satuju teh Kang Adang kahirupan Yusuf. Mohon. Ieu upami ku simkuring misalnya dibayangkeun disagambarkeun sareng kahirupan Gusti Yesus. Dina kahirupan Yusuf aya panghampura. Leres pisan. Anu kadua dina kahirupan ka Yusuf keputusanana sapertos wijaksana anjeunna memahami yen sagala kahirupan nu kajantan ka dirina boh awon boh berkah eta teh rarancang Gusti. Leres pisan. Dugi ka tetep anjeunna mikanyaah ka raka-rakana, wargi-wargina. Tur aya kasabaran. Leres pisan. Ieu sadaya mintonkeun Gusti Yesus. Gusti Yesus asak panghampura, Gusti Yesus jalmi anu wijaksana, Gusti Yesus jalmi anu sabar, kirang sabar kumaha? Sabar dina hartosna ngantos kana waktosna pangeran. Leres sareng Gusti Yesus anu Maha Asih. Satuju pisan. Sae pisan. Nah, janten sajarah kahirupan manusia tos dipintonkeun dina kahirupan Yusuf. Leres pisan. Eta digambarkeun kahirupan Gusti Yesus oge nya. Leres pisan, leres pisan. Pamirsa, naon anu dialaman ku Yusuf, ieu dialaman sadayana ku Gusti Yesus Kristus dina kahirupan anjeunna. Oge ieu janten enteung kangge urang-urang sadaya mayunan kahirupan boh aya masalah, boh aya berkah, Gusti mah kagungan rarancang-rarancang anu mulia kangge kahirupan urang. Mung sakitu gentra kahuripan. Mangga urang doa. Gusti anu Maha Agung, Gusti anu Maha Kawasa nyanggakeun kahirupan abdi-abdi sadaya dina waktos nampi masalah, dina waktos nampi berkah. Ieu teh hiji rarancang Gusti anu kajantenan dina kahirupan abdi-abdi sadaya. Oge pasihan manah anu tiasa ngahampura ka jalmi-jalmi anu ngagaduhan rarancang teu leres. Oge Gusti ngamampukeun pamiarsa upami nuju kagungan masalah sapertos Yusuf ieu. Gusti
ngaberkahan sadaya pamiarsa, ngamampukeun tiasa kagungan jembar pangampura kanu sasamina. Hatur nuhun Gusti, dilebat asmaning Gusti Yesus abdi ngadua. Amin.